paksa jangkut taliwang paksa medan perang majuan paksa patun jangkut majuan paksa tuh patun jatun iya tandang minyak makalangan berjuang di medan perang layonan paksa musuh numpanya jeneng lumden berjuang di medan perang musuh nu curang cenderung mundur bantrang paksa tuh umpat kepala turun gatot kaca turun sampai tahan liur gatot kaca balik sampai
balik cilaka sampean. Ampun Gatot Kaca. Ampun Gatot Kaca. Modar sampean. Kaca jeung aing rupates ya. Hayang jauh musik nepi ka mana. Modal sampai Kapal Gatot Kaca tuh kapak punten paman pangadedatkeun tongong paman. Iya tah eta rada kahanap sakedik paman. Aduh bener iya tah eta dadetkeun sareng kolot dibekok teu kira-kira ayeuna teh anger mah buka oh luar biasa paman. Lain babat lain tanding moal jadi urang menang kenyatak Reanta Kusuma munur ayeuna mah urang ting kereti kada tebihan saha eta nu bisa menangkeun Reanta Kusuma ke urang rebut deui ku urang mangga saena mah kitu urang ting kereti ka jalan mangga babat kayu aku papar wite papar wite samia rempel pakudung pang-pang sekar mekar ingkeli sekar mekar ingkali kayu agung papar wite sami rampel pakudung rempel pang sekar mekar inggali ya inggali pendele si padangarung sigeratan nila ingkang kawinani sigeratan nila ingkang warawau kut sapa bangus lampai samun nurna letan korawa tayan manggap mulia
karena kagagagan Raden Gatot Kaca itu kayanan atui Raden Gatot Kaca maksane bade nyuhunkeun senjata pitulung kasmaulah Dapawana margi emutan Gatot Kaca bakal seueur nu ngancam pati kadirina Gatot Kaca. Mudun tigegana wiati lumampah katumari si Raden Gatot Kaca lirlang layangan pegat talinga. Sapa medalipun Raden Gatot Kaca panindake baju hejo aladria. Delobah paningka delobah kasusah lempang gagah dangan tanda perang maju bertempur sadurek mundur ikhlas rela jadi mangsa tentara kita ngemban tugas disiplin ketentaraan leader saja ngepagoda bertugas di desa istirahat las kota memayungkan hiburan baju hejo operasi ngariksa ka gunung baju hejo udah kongang mah tugas yang di Bandung Sinatria Gatot Kaca wah benteng Arya Bima kaulah saja nyuhunkeun senjata pitulung teu aya deui anu tiasa ngarengsengkeun ieu pajogeran lintang ti salira pasopan. Waduh pitulung katempo si Cepot jauh kene mas inget mun si Cepot jauh kene datang-datang teh yakin jeung pentar receh ka kaula ieu pasti lah pot pagakeun ieu kaula pot
Delobah panika delobah kasusah lempang gagah dangan kena perang tabah duh maju bertempur jadurek mundur ikhlas rela jadi mangsa dan antara kita ngemban tugas disiplin ketentaraan jaga leader sanajan Abah Haji Rosan loba godaan bertempur di gunung bertugas di desa istirahat los ka kota memayukan hiburan baju hejo operasi ngariksa di gunung-gunung baju hejo mudah kongang mah tugas teh bayang di Bandung prajurit Siliwangi Banjuan keremah cai lari rapi pegang pati di barengan tekad suci prajurit Siliwangi satria anu sajati moal arek lacaci demi bela lemah cai teloba panika teloba kasangga lempang gagah dangan kena perang tabah maju bertempur jadurek mundur ikhlas rela harapan jiwa tentara kita ngemban tugas disiplin ketentaraan tegali sanajan loba godaan barat tempur di gunung barat tugas di desa istirahat los ka kota mamayu kana hiburan baju hejo operasi ngarisan ka gunung-gunung baju hejo menekang emang tugas di hayang di Bandung Pancasila utama Gus
tekad budi lahir di luhur urang ajengan pada urang belaan ulah kapalang Pancasila Kadang mitra para penonton anu masih rawuh di sabeureun ieu panggung. Hapunten anu kasuhun Jemar Pangapura anu dikta wireh ieu tantosna kangge wargi aya anu ngunut lagu. Da anu dipamrih ka rombongan teh supados pardu kasamut sunat kapilampah. Carios tiasa dugi ka tamat oge pamunut lagu tiasa kahaturkeun. Pamunut lagu ti pangarsa Abah Haji Rosad di PWG Sadunya Bojong Barat. Oke lagu ieu dihaturkeun kanggo ka urang Kuningan sadayana utami ka urang datar. Mohon dupi lagu anu kapunut teh dina lagu Kupai Asih. Oge lagu diaturkeun ka sadaya penggemar wayang golek PWG wayang golek sadayana nyanggakeun implik-implikna wilujeng wengi oge wilujeng ngadangukeun kapiatur dina lagu Kupai Asih. Lebah mumuga hati kuring sumureang ampun nyawang lalakonu datang Abah Haji Rosad Bojong Barat sok inggis lepatugaan ampun teng Abah Haji Rosad ombak lambak sajorelat Abah Haji Rosad Bojong Barat kumulung setra durian hari padalang wawan aya nembus kalbu mupus tulisan harita sok inggis rahat haten langkung barna ampun aluk sok kaimplem baheula asih talanggeng Bapak hajat Ibu hajat janas nutas dipake lisan saulas nusirna mugi tong kasamperdai lalakon anyar kiwari sirungan Kupai nurasa dedan Ibu hajat Bapak hajat katiup ku angin-angin
tukuh picu lira mayungan dewa dewi asmara Bapak ade balok acan kulem sok kaimpleng baheula asih telanggeung cedas nutas dipake lisan seulas musirna mugita kasamper deui Bapak hajat anu bageun lalakon anyar kiwari sirungan deui Gupai nu rasa dedeu urang sirep nu balageun katiup ku angin-angin kurang ciplang Pak Haji Akbar aya ulah Mika ngajaga Bapak Haji Akbar Ciplang lira mayungan dewa dewi asmara ngantosan kalangkang helang Abah Haji Rosan ngingin lagrak nabentang emutang bathan tahilang wasyanto sagala heran ngait ngantang tak kasa karandapan padalang waman anu bager ayeuna ting gaucat Bapak dalang juara katilu aya cek lebah ngomongkan hati kuring sebenarnya ka penggemar kopi nyawa lalakon datang Pak UU Bandung sok ingis lepat dugaan penting pancip-pancip lembek sajorilan gumulung serat durian kus kamu mupus tulisan harita sok inggis rahat hati langkupan sok kaimpleng bahala asih telangkeung geranya Abah Haji Rosan anu bagus cedas netes dipake lisan seulas nu sirena mugi tongkas samperdai lalakon anyar kiwari sirungan deui
Tupai nu rasa dede katiup angin-angin megang ngajak-ngajak nu dipayun lera mayungan dewa dewi asmara Deungse kapihatur pamunut nanti Abah Haji Rosa Gupai Asih pamunut anu kadua pamunut lagu ti urang Bandung sahabat pau sakeluarga paman anu gaduh maksud pada awan marukan kente dupi lagu nate anu kapunut teh dina lagu Bambung Hide oh gitu oh percanten mohon sangakeun Bambung Hide Kira-kira pengerasa ibu hajat bapak hajat anu bager Kira-kira Bapak Ujang Buhari Bogor anu bangga haturan ilujang tepang kanggo kapangeresan Ibu hajat Bapak hajat anu mana kapayunna di sarangan deui
Ibu hajat diserangan aku Bapak Bandung anu mana kapayunna haturan ibu jangan tepang deui kanggo kapangarasa Bapak Haji Ebo anu mana kapayunna diserangan aku ibu hajat anu mana kapayunna Bapak Bandung anu bagus bang cerah pangajola buah lantaran gitu kira-kira ibu hajat anu mana kira-kira Bapak Haji Epo anu mana kapayuna Bapak Haji Encim Rasim anu mana kapayuna Bos Wawan deui anu mana kapayuna Sorang bedi luhur mega paripau Kira-kira Bapak Haji Encim Rasim anu mana diserangan ku Bapak Haji Ebo panitia hajat anu mana Bos Wawan Bos Yayan anu mana kapayuna Ibu hajat anu bagus Bapak Haji Encim Rasim deui anu bagera anu mana Bapak Haji Ebo deui anu bagera kapayuna Bos Wawan Bos Yayan deui anu bagera kapayuna Ibu hajat anu mana Penadi Bandara Sinden Brebes anu bager kira-kira Bapak Haji Ebo deui anu mana Bos Wawan Bos Yayan deui anu mana kapayuna bang cerah
Mantri Agus anu mana kapayunan Bapak ADBRI anu mana Bapak Momon anu bager Om Agi Om Arik anu bager Om Toto anu bager kapayunan Ibu Hajat anu mana Abah Haji Rosad Pojong Barat anu bager Bos Haji Yanto sagala herang anu bager jaga gepa sang katut kacaw yang mana kirya sang nata patuk keketelin si mamoli mulet medal kusumani ngayu dewi walate panyariosan Raden Gatot Kaca parantos dumugi di Karang Tumaritis Semarak Kudapawan sapala putra nuju sempal kapiguyon Sumara-sumara tikangangan semalurah Kudapawana uja kekelanan uja satu acana neraskeun hanca garapan dina wengi ieu segun wajar lamun ne sanuk-sanuk papalaku ijab kabul heula nya ujang daine masanya nama dalang namanya eta pangersana Bapa Hajat aine masa ukur nalangan nya ujang margi moal ne ngagejrak dina wengi ieu upami teu aya pangulem ti anjeunna nya ujang ieu teh dina raraga Walimatul Hitan nyaeta cep Alpian parantos diteuk-teuk tungtung siritna nganung harti pargeus diteuk-teuk tungtung sirik iren panasten jail kaniaya sirik pidik nanya ujang bersih secara Islamnya eta iya panganten sunate murang kalis anu disepitan atuh tine saparakan ca hapunten ka Bapa Hajat dan mah masih keneh tahap diajar leleng kahalu gebeh ditu kenehnya ujang boh bilih ne kirang nyugemakeun dina hanca garapanana sumbang haleungna selip hariringna paket rok takona hapunten nya ujang ieu teh nyaeta sareng di live streamingkeun ku tilu channel hiji MPP official nu kadua nyaeta sesepuh PWG Salam Dunya Abah Haji Rosad anu katilu nyaeta SK Production nya ujang dirempuk ku tiluan dia ne atuh nemung tiasa dadal doa sareng sena dihiburkeun ne teh ieu Bapa Hajat sing ditambihkeun rezekina ditebihkeun tina balaina sing disehatkeun salalamina nya ujang oge para pemiurtub khususna sesepuh ne ka urang Cipelang Aki Haji Akbar anu masih manco deuleu ujang Bos Yanto sagala herang
manco ka sesepuhne urang taraju nyaeta na pangersana Bapak Haji Ebo deuleu sakulawargi nyakseni nya ujang teu kakantun kadulurne si Kang Pendi ikat deuleupan urang dieu teh nya Kang Yayan Windu Haji aya manco deuleu ujang Kang Kenon manco nuti datar kume jadi wiji-wijinya gitu ujang geus sababaraha taun meureun urang teh panteu penak sareng urang dieu sareng urang taraju khususna karena eta ku kaayaan COVID-19 wabah penyakit teh pandemi nya jang atuh urang taraju sadayana masyarakat nakum teu diwiji-wiji sing disehatkeun salalamina nya ujang ka bos bawang aya nuju manco oge teu kakantun ka sepuhne pangersana Kidalang Wawan sing sehat Bapak salalamina calon rek nyalonkeun DPD minta dukunganana we ka urang dieu gitunya jang bapakne pangersana pangersa Kidalang Wawan rek nyalonkeun DPD muga-muga we sing kabiluyungan gitu bapakne balok nuju manco kan teu kakantun ieu urang Papua Barat manco ujang dina YouTube-na sewang-sewangan urang nyaeta Pak Ujang Buhori pangersana Kidulur pun lanceuk nyaeta ti Bogor Mas manco nya ujang Bos Dasep aya Bos Bako ti nyaeta ti Tanjung Sari Bapak pangersana Bapak Haji Ajis manco ti Karawangnya si Bos Beas PB Saribumi teh nya jang si Pulen teh eta mah Bapak Nadi Bos Bawang aya nya ujang Abah Haji Darsa ketua Pepadi Jawa Barat manco nuhun gitu nya ujang kaping 7 pan urang teh bade diayakeun hari wayang nasional gelarna teh nyaeta di Bandung da ayeuna mah geus ketok Palu pan hari wayang nasional teh memperingati nyaeta tanggalna teh tanggal 7 November nya ujang kayak urang aya gebiar di itu hari wayang nasional di Bandung nya ujang di alun-alun Jumberung ya sakitu we tine mah kituna jangka dieu ka Kang Ilaing gerah liburan gitu gancang gitu aya pamunut lagu ti Bos Yanto sagala herang hayang lagu usul seniman gancang itu kasih cepot gitu buruk gitu naon bapak teh jang itu ku bapak disaur hah ku bapak disaur saha nu maling haur dipanggil ngalah tangkil piwarang adeuheus oh eueuh taleus mah tuh itu cenah urang ngariung hah urang ngariung ngalah awug kaditu oh bau huntu engal cenah engal naon jang bapak teh engal cenah Kang piwarang ngahibur aya pamunut ti pangersana Bapak Hajat cenah Kang Cepot hoyong dipangharingkeun cenah lagu hiber deui hoyong dikaulan nyaeta ku pangersa nyaeta ku Kang Cepot sapara kanca cenah kitu keun ke cenah dicecep jeung Pak Haji Ebo cenah kitu
Ayah Pak Haji Ebo, Bos Nadi, Bos Jaeta, Bawang. Sore ah. Laguna kukupu takol bianona. Ali kalali baradei nyagera Bapak hajat kukupu ibarat tenangan ai Bapak hajat ayah gitu ya mawa beja karewos beja di taman ali kalali baradei nyagera Bapak hajat sareng Ibu hajat ye koyong nepangan mama beja Pak Haji Ebo karewos beja di taman aya gitu Bapak hajat masih ke acan kulem gitu Bapak hajat ke cenah dipangmeulikeun cenah jang rokok wae make dibere cenah kitu Pak Haji Ebo sepuh Bos Yayat putrana Pak Haji Ebo aya gitu nuhun kapayun heula kitu ya sono gitu ali kalali baradei nyagera Bapak hajat anu sayang kapayun gelasa kedak mawa beja karewos beja di taman sor jangan
teh jang Ibu Hajah Ai sareng Neng Nada. Ibu Hajah Ai sareng Neng Nada kagegelan ti Bapak Hajat 100.000 ewang tah. Tah cepet ewang ke sinen. Saha nu menangna ieu teh jang? Apaan Adeden? Adeden teh ya. Oh. Kagegelan ti Bapak Hajat 200.000 tah. Mangga ka sadayana. Hah? Mana nu lobaan diharekeun. Ieu aya ti UU 5.000 pek tah. Bagi-bagi we ku salarea. Urang belikeun permen. Nuhun kitu ka pangresana Bapak Haji Ebo. Kasih gareng kaul gitu. Euy. Oke. Kacang teuing anjing teh kenang. Balikan deui. Gancang teuing kendang. Naon cenah si gareng teh jang? Amak-amakan ka tukang kenang kan tuh. Amak-amakan ka tukang kenang. Nyarekan wae si Ruslan tuh.